Nyieun bubur sumsum ieu teh guys, ieu teh geunah ngageleser kana ti koronya keur anu gering, keur anu nyeri neleg tah keur anu non teh barusuh tanya ieu urang boga tips ameh teu bau hapeuk, biasana meuli sok bau hapeuknya. Memeh dipasak teh ieu teh si tepung berasna teh disangrai kira-kira 10 menit dina api kecilnya guysnya. Disangrai diaduk-aduk pokona mah. Tah ieu takaranana nya 6 sendok makan tepung beras, 1 bungkus kara 65 ml, terus 4,5 gelas airnya di gelas belimbing heuh. Gelas anu sok dipake di tukang bubur, di tukang baso geuning anu sok dipake ninyuh enteh cai enteh gitu tah eta gelas nu kitu pokok namanya 4,5 gelasnya 4,5 cup airna teh guys. Terus ieu nya memeh dipanaskeun teh guys, pastikeun heula ieu ameh teu guguruntulan. Biasana kan sok aya nu guguruntulan atau bergerindil gitu bahasa Indonesia nama heuh. Tah ieu teh pastikeun heula memeh dipanaskeun teh tah geus siap langsung panaskeun terus tambahan daun pandan ameh seungit. Ya tadina orang ngala daun pandan saja jabag di imah mitohan nih loba ya daun pandannya. Tah terus ieu teh tambahan garamna sasendok guysnya. Garamna sasendok tah. Lamun geus beblek bekan kieu nya ieu berarti geus beres ieu teh tinggal diangkat didinginkan guys tuh tinggalinya. Ieu tuh gampang nyeuna guys ieu teh nya keur sarapan isu-isu ke bisa tuh. Ieu lembut kieu tingali pokona ieu lembut pisan ngageleser geunaheun pokona namanya. Tah ieu guys terus urang nyieun kincana. Tuhnya jika bahasa Korea apa kincana cenah gitu kan, kincana teu naon cenah gitu pokona mah bahasa Korea teh mirip jeung bahasa Sunda Tah ieu terus tambahan cai diaduk-aduk ya mah sesuai selera, kincana mah rek kandel rek tebal rek tipis terserahnya rek amisna sakumaha ge.